Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadogeng deui nya mitra. Naraskeun hancagarapan Mang nu katuna waktos dinten kamari. Carios kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari. Upami teu lepat hancagarapan dongeng Mang nu katuna waktos dinten kamari parantos dugi ka horeng cinta tete sagawaya jeung teu bisa dimemorekeun sabab lamun cinta geus dimemorekeun nyalain cinta ngaranna. Contona bae ayeuna geus kasiniran ku Nyi Rodia ucapan anu sarua endahna dibikeunna ka ditu ka dieu, padahal panda eta mah kalimah cinta kudu dibikeun ka saurang. Tah upami teu lepatna parantos dugi ka dinya. Kumaha telasna? Mangga urang sami-sami lajengkeun deui mitra. Sok kabarayun sadayana. Ari palbadi marumasa. Amang teh ukur jalma anu loba katuna loba kakurang. Jeung ieu ukur netelakeun yen bebeneran anu dicekel ku manusia mah henteu langgeng. Cintana manusia ka papada manusia henteu sagede cintana pangeran ka manusia anu langgeng teu saat-saat. Ceuk sanaya teu nyaho kudu kumaha nyapi omongin. Jadi upama kitu maka cintana amang ka Nyai oge moal langgeng meureun nya. Mun Nyai engke geus kolot atawa mun Nyai teu pupuguh jadi gelo, kacinta amang teh bakal musna meureun nya. Ceuk Nyi Rodiah deui nyusul-nyusul ku pananya anu berat. Nyai, ulah wakang ngudag-ngudag ka pageto ulah dek ngira-ngira kajadian anu tacan karanapan. Engke mangke we. Amang masih gak anu sieun katudingan. Yen amang teh ayeuna mah geus teu cinta ka Ambu Suni. Dume Ambu Suni teh geus kolot jeung dume Ambu Suni teh keur kaganggu jiwana. Jadi mun eta nasib narajang ka Nyai, Nyai oge tang teu bakal disieulkeun. Ulah nyarita kitu Nyai. Ulah nyarita kitu. Nah atuh amang teh menik mung balaka kana eusi cinta amang anu sabenerna. Da Nyai maka amang teh hemana heman pisan, asihna asih pisan, jeung bogohna teh bogoh pisan. Sanajan amang dina kaayaan kumaha bae, rek deog rek pengkor, rek geus kolot rek jadi aki-aki, Nyai mah angger bakal ajrih ka amang, bakal mika heman amang, jeung bakal mika cinta ka amang. Cak Nyai. Nyaan amang. Amang oge janji bakal salilana mika cinta Nyai. Moadek boga pamajikan kanu sejen kajaba ka Nyai Rodia. Cak amang, awas lamun abang poho. Omong Rodia. Duana ngucapkeun janji pasti ini anu moal bisa dibolaikeun deui. Kitu kajadian beuting harita teh. Janji pasti ini anu bakal berat ngalaksanakeunana nyaan berat. Peuting eta sabada Isa sanaya ngiringkeun Nyi Rodiah duanana muru padepokan Eyang Haji Pagerjaya. Maksudna mah taya lian iwalti hayang dirapalan malar peuting eta keneh duanana sah rarabi. Sanaya jeung Nyi Rodiah teh deui diiringkeun ku sababaraha urang anu hayang jadi saksi ayana pertikahan. Sundana jeung jaksi oge aya dina eta rombongan. Eyang Haji Pagerjaya geus aya sayaga di tepas padepokan. Dasa memehna geus dipenta kasadiaanana pikeun ngarapalan sanaya
jeung Nyi Rodia. Pikeun ngantepkeun upacara. Samemeh acara ngarapalan teh aya anu mangmacakeun heula ayat-ayat suci Al-Qur'an. Di padepokan Gunung Goyang mecenah remen kadenge galindengna ayat-ayat suci teh. Eyang Haji Pagerjaya teh sohor disabudeureun Ganda Soli mah minangka inohong anu sok nyebarkeun agama Islam. Islam masih keneh perlu disebarkeun sabab masih keneh loba padumuk di tatar Sunda anu taram-taram acan kana kaislaman. Kituna mah pantes sabab urang tatar Sunda mah angot anu aya di tempat nu singkur masih keneh jadi masyarakat transisi nyaeta tina kahirupan agama karuhun atau pajajaran kana Islam. Sanajannya Islam teh asupna katatar priangan geus ti zaman tahun 1400-an keneh nyaeta ti zaman Syekh Kuro nyieun pasantren di Tanjung Pura atawa Karawang Kiwari, tapi da Islam mah can jadi agama nagara. Agama nu dianut di nagara pajajaran harita mah kapan agama Sunda nyaeta Hindu jeung Buddha anu ditamperkeun geus kitu gumulung ngajadi hiji jeung agama urang Sunda anu geus aya ti anggangna. Nu mata kitu sababna kabanan urang pajajaran mah agamana teh Hindu lain, Buddha lain. Urang pajajaran teh henteu muja kana batu atawa kana arca, tapi mujana teh kana gaib anu disebutna hyang. Pikeun ngantepkeun Islam di kalangan masyarakat transisi Eyang Haji Pagerjaya katut para inohong sejenna di Pajampangan teh terus-terusan bajuang nanyeurkeun Islam. Rengse ayat-ayat suci digalindengkeun ku santri awewe. Eyang Haji Pagerjaya mimiti ngawurukan calon panganten anu duaan. Sanggeus kitu mimiti tatahar rek ngarapalan. Hayo, duanana madep ka dieu. Saur Eyang Haji. Sanaya jeung Nyi Rodia nyampeurkeun satengah gempor. Tapi kakara oge maranehna maju. Ti pakarangan juljol jalma sababaraha urang. Sampurasun Eyang. Ceuk sora aki-aki tapi kadengena tacan rero ngan rada peurah jeung badag. Atuh ku sabab aya semah acara rek eureun heula. Aya naon ieu teh make siga anu rek ganggu kana upacara? Ceuk Sundana rada kasigeung sabab batur keur husu. Hayo aya anu uruk salam. Aya kami pun maskara nun. Sejak bade ngadukikeun waltos. Aduh kitu sababna ya acara teh ulah bakal diteraskeun nun. Demi ngadenge saha anu datang, sanaya mah munguh leuwas. Ki maskara datang ka dieu. Ceuk teh sanaya mani deg-degan. Para mitra, saupami para mitra kantos ngabandungan carios Silalatu Gunung Salak nyaeta carita samemeh pasukan siluman Haji Parawata sarieu tangtu bakal apal saha ari Ki Maskara. Mitra kaum dangu manehna teh kapala rahayat anu mingpin para pajuang dina ngalawan Kumbeni dina taun 1878 disisieun leuweung Pajajaran. Pasukan anu dipimpin ku Ki Maskara teh begalan pati jeung pasukan Kumbeni anu dipimpin ku Sersan Peter Skipio jeung Ki Tanujiwa atawa Ki Mastanu. Sanaya harita keur aya di pihak Kumbeni da anyaran balik naleungtik leuweung Pajajaran. Dina begalan pati harita Ki Santa Guru Sanaya anu aya di pihak pajuang rahayat tiwas ke Kumbeni
Atupan kitu deui Sunjaya. Nyata salakina Nyi Sunia atawa bapana Nyi Rodia harita oge milu tiwas. Lumatak sanaya reuwas. Kapan Ki Maskara teh bapana Sunjaya anu apal kana talajak sanaya bareto. Jadi anak itu Ki Maskara teh akina Nyi Rodia tur cadu kudu satuju nu jadi incuna dikawin ku manehna. Eureun heula. Wayahna eureun heula. Pangapunten Eyang. Sim kuring tumorojog lain tanpa harapan. Datang lain jadi onang da puguh kapan sim kuring teh anu peuting kamari kudu milu gembungan dina makieukeun rarancang Eyang Jampang. Ceuk Ki Maskara. Nya. Anyun telat datang. Tapi naon batalina jeung ieu acara Maskara? Saur Eyang Haji. Mitra awak sanaya ngadadak ngadegdeg baranas tiris basa ngabandungan eta wangkongan teh. Sim kuring deh anyar narima murid. Ku siapa manehna diangkat teh dumeh bae urang lemur Bandar Jati Girang. Ali badalina sareng eda lemur. Ku jalaran raket patalalina sareng riwayat. Pun anak anu tiwas di pangberangan. Nyatana Sunjaya menangkeun Nyi Sunia urang Bandar Jati. Ti Nyi Sunia teh boga turunan. Dah kumargi kitu sim kuring teh nyuk curug turunan. Syasatan nu jadi inju. Ceuk Ki Maskara. Demi ngadenge eta caritaan, Nyi Rodia asa dibentar gelap. Kumaha rek kitu sabab nu cikeneh didongengkeun teh nya manehna sorangan. Malah ceuk gerentesna Nyi Rodia baru ieu teh aki aing gitu. Nah nya Ki Maskara teh kolotna bapa aing. Ceuk hate Nyi Rodia mani ngeleper. Ret manehna ngareret ka eta lalaki anu umurna kira-kira aya meureun 70 tahunan deh. Awakna gagah sembada muukna cetuk kuis, tapi malah namah-namah kagagahanana. Bareto oge indungna memang kungsi cacarita yen Nyi Rodia teh masih keneh boga aki teges. Nganti sapra kajadian begalan pati antara pasukan Kumbeni jeung Balan Pajuang di sisi leuweung Pajajaran, Ki Maskara teh leungit teu puguh halatanana. Mun disebutkeun tiwas kudu puguh layona. Da kapan ari nu sejen mah saperti Ki Santa jeung Sunjaya da aya kapanggih. Tapi mun disebutkeun salamet tina bancang pakewuh atuna 11 tahun make ngaleungit teu puguh. Nya. Kaharti tapi nah adu naon batalina jeung ieu pertikahan Maskara. Saur Eyang Haji Pagerjaya deui. Panjang kami haduh Kanjeng Haji. Hari batalina deh nadrat pisan. Margi rupina mah pun incu teh nya ieu budak awewe nu ayeuna bade dirapalan pisan. Sim kuring anu masih keneh kolotna adu tang tue masih keneh boga kewajiban. Ceuk Ki Maskara bari neuteup ka Nyi Rodia. Nyi Rodia oge sarua neuteup asa ngimpi asa henteu. Nyang hareupan ieu kajadian teh baru kakina teh masih keneh aya di kieuna. Dah. Arinya masih keneh aya kolotna mah nya sia anu leuwih hak ngurus perjodohan inju sia Maskara. Baik atuh kayaknya kawinkeun ku sia. Saur Eyang Haji Pagerjaya nyerenkeun ka Ki Maskara. Waduhun Kang Haji ulah rengat gali. Bagi kami moal ngawinkeun incu ka eta jalma. Ceuk Ki Maskara matak ngareureuwas ka Nyi Rodiahna. Mun nya ieu teh aki kami. Nyatana kolotna Bapak Sunjaya. Naon sababna make kami dicarek rumah tangga jeung si Amang. Ceuk Nyi Rodiah pinuh ku kabingung yang hareupan kajadian anu keur lumangsung tur dadak-dadakan pisan.
coba tanyakeun we ka pisalaki nya sia. Nyai, da beureun manehna mah geus boga jawaban da. Temal Ki Maskara bari ngareret ka sanaya. Mun nya ieu teh Nyi Rodia Aki oge kami. sarua ngareret ka sanaya. Manehna kacida herana sabab kabireungeun sanaya teh ngeluk tungkul lirebueuk menang mabuk. Amang aya naon ieu teh sabenerna? Ceuk Nyi Rodia basa ningali sanaya gawena ukur rumenghap bari teu wani neuteub beungeut manehna. Amang jawab Amang. Aya naon ieu teh? Kunaon bet jadi kieu? Ceuk Nyi Rodia beuki heran jeung panasaran ningali sanaya beda ti sasari jeung jiga anu ngarasa boga dosa. Lamun manehna teu sae kenal. Kedua jawaban nama dibantuan ku Aki. Dengekeun sia Nyai. Eta mah geluk teh si sanaya. Meureun sia mah moal apa? Saha di manehna teh? Ceuk Ki Maskara munguh kadenge siga gelap ngabentar dina tengah poe ereng-erengan keur Nyi Rodia mah. Bari awak ngaleper jeung beungeut nyaradak pias, Nyi Rodia neuteub seukeut ka sanaya. Amang bener Amang teh ngaranna sanaya. Ceuk Nyi Rodia haros-hos jeung pegat-pegat. Sanaya anu ditanya beuki ngeluk beuki ngahruk bae. Nya kitu. Ieu teh sanaya anu geus mateni Bapa Nyai. Nya ieu teh sanaya Durjana anu geus ngaruksak kahormatan indung Nyai. Rodia dengekeun heula. Sanaya cengkat basa Nyi Rodia nangtung teh. Basa leungeunna dicekalan ku sanaya. Ku Nyi Rodia geuwat dikajetkeun. Nyai, dengekeun heula omongan Amang. Teu perlu. Aing mah teu butuh ku penjelasan kapanggih ayeuna mah. Kunaon sia mung balaka ngeunaan ngaran? Kunaon sia teu daek balaka ka Amu Suni? Jeung kunaon Amu Suni ayeuna ceceubna mani liwat saking ka sia? He Durjana, sanajan indung aing kaayaan batan sakitu, geus jadi manusia setengah siluman. Tapi geuning ari hatena mah anger bae caang, anger bae apal. Yen sia teh tetela Durjana, bangkawara, jalma hina. Tuh. Mitra kaum dangu sanggeusnya campah bea karep malah ditungtungan ku kekecrot cumiduh. Nyi Rodia ngajengkat bari ngawiwiu ceurik. Malah ari geus kitu mah ngan gajeleng bae lumpat. Rodia. Sanaya muru. Tapi anu diburu mah lumpat namanya sakalumpat lampet geus kitu leungit dina poekna beuting. Sabot sanaya jicir lumpat. Ti tukang aya nu nyusul-nyusul. Basa sanaya ngaliuk tetela anu nyusul-nyusul teh Ki Maskara dibaturan ku yaksa. Amarah sanaya ampir-ampiran teu bisa katahan. Eces ayeuna mah anu boga ulon-ulonna teh si yaksa. Atuh amarah sanaya ampir-ampiran teu bisa katahan. Sanaya inget ieu budak jajaka teh ceuceubeun ka manehna. Sabab yaksa nu dingieun anu mateni indung bapana teh tangtu cenah sanaya. Dianteur ku kaceuceub ka sanaya teh kumaha carana tepung jeung Ki Maskara. Anu eces yaksa teh geus ngalaporkeun kaayaan Nyi Rodia. Ngarasa diteung-teungan ku yaksa, sanaya teu neruskeun nyusul-nyusul Nyi Rodia. Tapi ngahaja ngadagoan Ki Maskara jeung yaksa. Basa duanana geus anyog. Kahayang sanaya mangan geprak-geprak bae ngobrot yaksa. Tapi mun ngagugu kana amarahna, bisa-bisa deui kajadian teh bakal leuwih rengkah deui. Padahal ku kehadiran Ki Maskara sabenerna mah mangrupa lolong kerang keur sanaya malar boga waktu muka lalangse anu salila ieu mindingan ngaranna.
Aing teh kudu bisa memperamarah hati aing ulah ukur ngagugu nafsu. Sanajan sakumaha keheulna aing kudu bisa ngalalemu Ki Maskara. Malalhaat ngajait ngaran aing. Sababnya ukur manehna anu bisa kitu mah. Cek hate sanaya basa nyaksian Ki Maskara jeung Yaksa narulak cangkeng hareupeunana. Ki Guru, tak ieu mangkelukna anu geus mateni kolot-kolot kami teh. Cek Yaksa huntuna manika kerot bakating ku ceceb mireungeuh Yaksa. Ieu mangkeluk teh jahatna ka bina-bina. Paingan atuh momo balaka sangaran sabaderna da geuning tunggul dirurud catang dirumpak. Pikeun ieu mangkeluk mah eueuh haram eueuh halal kabeh digalaksak. Ceuk Yaksa nya campah beakarep. Sanaya rek nemalan, tapi geus dipiheulaan deui ku Yaksa. Ulah wakana malang sia. Loba keneh gegeuleuh anu tacan kasingkapkeun. Deuleu. Gegeuleuh anu nerap dina diri sia teh lain urusan dosa anu ngabaud kana kajahatan. Kumateni inung bapa aing bae, tapi oge geus nya campah ambu sunia jeung anakna. Ki Guru, sigana mah ieu mangkeluk teh jahat ka awewe, mimitina manehna teh mikabogoh ka ambu suni. Ayeuna malah kapanggih rek mihukum si Rodia, anak ambu suni. Padahal samemehna mah si Rodia teh rek diadu-adu ka kami. Ki Guru, tak ayeuna mah ucap-ucapna teh diletakan deui. Da buktina ari geus dipikiri bulak-balik, meureun ngaras salebar nyerenkeun si Rodia ka batur. Nu mataknya mending dituang we ku sorangan. Geuleuh. Ceuk Yaksa deui teu beak-beak nya campah. Mitra kaum dangu, awak sanaya mani ngagidir ampir-ampiran teu kuat nahan amarah. Tapi kumanehna dikuat-kuat malar eueuh kajadian anu teu dipiharep. Ngadenge Yaksa nya campah sanaya beak bersih. Ki Maskara maukeun nya kakak meni geunah naker. Kumaha sia sanaya? Ya sia euy. Cenah ngecek ka sanaya. Bari anger nulak canggeng. Kami mah teu hayang ngabandungan omongan anu gedebul gede wadul ti budak satepak. Anu masih keneh bau jaringau. Anu hayang dipake cecekelan ku kami mah taya deui iwal ti penjelasan Ki Maskara kabararea. Ceuk sanaya. Alah. Nah beda aing nu kadempuhan. Panjelasan naon nu kudu dibejakeun kabararea. Panjelasan naon? Ngeunaan dina tanu kami anu ceuk batur mah jahat. Ari kitunya kami teh teu jahat kawas ceuk anggapan batur. Ceuk sanaya nempas. Lah, geunah wae hayang dianggap jalma soleh. Geus puguh sia mah jahat. Jahat sia mah sanaya. Yaksa nempas bari narojol ka hareup, rek nonyok sanaya. Bakating keheul ku gerakan anu sakilat, leungeun Yaksa teh ditongtak ka hareup. Atuh ditongtak sarupa kitu awak Yaksa teh mani nyolontod dari ka hareup. Gubrag. Awak Yaksa tigegerendel labuh kana gawir. Hai. Sia ulah jarambangan ngagayang murid aing sia sanaya. Ceuk Ki Maskara bari usik rek nyieun jurus. Eureun Ki Maskara. Sia ulah daek diadu domba ku budak jahat. Ceuk sanaya. Lalawara sia nya capek teh ha. Temal Ki Maskara bari jeung geus rek hut-het deui. Tapi sanaya mah teu waka daek ngaladenan ari lain ku cacarita mah. Sia mah mani lalawara ngangkat murid. Bapana jahat, indungna jahat. Piraku anakna teu nurun. Teng manuk teng anak meraku kencungan deuleu. Bisi teu nyaho.
Si Yaksa teh anakna tua kampung anu bilu ka kumpeni jeung tukang yang sarakeun rahayat. Sia mah beunang katipu ku si Yaksa. Ngalun hayo dikugu jeung daek wae di angsonan. Mitra, ayeuna giliran sanaya anu ngagogoreng Yaksa. Basa Yaksa teterekel deui. Tina sisi junggrang punukna ditongtak ku Ki Maskara. Nah, aing macan ngade ngebel kalai dah Ari sia anak sia Yaksa. Benar baba sia teh tua kampung anu hianat ka rahayat. Benar sia. Ceuk Ki Maskara bari nongtak punuk Yaksa. Anu ditongtak jeung ditalek teh lain ngajawab. Tapi ngadon malik malesnya campah ka sanaya. Ya, sia mah teh sopan pisan santun sia. Ditanya ku aing wanita daek ngajawab sia. Ayo jawab baranya aing. Benar baba sia teh jalma hianat gawena babakti ka kumpeni. Ceuk Ki Maskara. Babakti ka kumpeni oge lain eta teh. Sabab awal akhir dicangkala ku kumpeni. Sabab geus babadog bandana kumpeni. Tukang korupsi dah tua kampung Bandar Jati teh. Pakaya ladang korupsi yang dipake makayakeun si Yaksa jeung inungna. Pamajikanna geus opat-opat. Sok bantah ku sia. Salah teu ieu panuding aing teh. Jawab sia Yaksa. Ceuk sanaya bari mencerong seukeut. Benar eta caridaan teh sia ya. Benar tuh. Ceuk Ki Maskara panasaran ngadenge ucapan sanaya. Ari anu ditanya deui batan ngajawab mah ngadon ngawiwiu ceurik. Kawas budak leungiteun cocoan. Mata kesel keur Maskara mah. Nu matak sangeus ditalek cicing bae, awak Yaksa ditongtak ku Ki Maskara geus kitu rek dibalangkeun ka jungkrang. Heup. Montong gagabah Ki Maskara. Maknya awak jalma rek dibalangkeun kawas rek micin runtah bae. Sanaya nyarek. Aja dong sia. Ieu mah antara urusan aing jeung murid aing. Sia ulah nu biung. Ceuk Ki Maskara. Anu perlu dipake palanggeran ku Ki Maskara mah. Urang teh kudu asak-asaknya mikir. Ulah salah pipilih. Nu goreng disebut halus. Nu halus disebut goreng. Tangtu bae meureun dina hal ieu mah ngabaud kana urusan ngaran kami. Ceuk sanaya. Sot eta lesotkeun heula budak teh. Ceuk sanaya nyelang heula. Sabab Yaksa teh gawena teterjelan hayang leupas. Kebut awak Yaksa dibebeutkeun nepikeun ka ngabaledug tongongna. Mandog sia ka itu. Ceuk Ki Maskara bari najong bobokong Yaksa nepi ka ngacleng. Ku sabab ngarasa sieun dirogahala ku Ki Maskara, Yaksa teh harita keneh oge jicir ninggalkeun eta tempat. Lumbatna cingkat bari nyakalan bujur urut di talapung. Ki Maskara, da anjeunna meureun geus kolot, geus bisa mikir jejem. Dina yang harapan perjuangan samakta ngalawan panjajah deungeun. Urang teh kudu samiuk sabeungkeutan. Ulah pakia-kia. Ulah pagirang-girang tampian. Anu leuwih rugi teh eta mah lamun di antara urang geus salah paham, silih curiga. Ceuk sanaya saeungeus Yaksa ngiles dina palabah tikungan. Sia mangabejaan bulutur. Lir nog mapagahan hayam. Lir anu mabatahan ngajai kameri deh. Tah, syukur atuh adik Ki Maskara ngarti mah. Omong sanaya mesem. Ki Maskara, terus terang lalampahan kami teh keur sagala sareg. Eta teh alatan aya tapak-tapak lacak baheula. Ceuk sanaya deui. Bongan sia. Nah, itu baheula sia bet miluk ka kumpeni. Ceuk Ki Maskara. Kami mah teu bilu ka kumpeni. Ngan lamun mah kungsi bareng. Eta memang di aku. Bareng jeung biluk teh teu sarua. Ku babarengan tacantang tu bakal saihwan.
Tapi lamun geus disebut biluk, hartina kami teh geus babakti ka kumbeni. Padahal saeutik ge kami mah teu ngarasa babakti ka sasaha, kaasup ka kumbeni. Sia waduh. Bisi teu percaya. Kapan basa dina begalan pati di sisi leuweung Pajajaran. Ki Maskara nyaho pisan kami mah teu kabaud kana pertempuran. Lian di kitu kapan kami mah sate kapola hayang ngahalangan. Nya gitu Lin, cing inget-inget heula. Bener teu? Ceuk sanaya. Ki Maskara teu ngabantah, tapi oge teu nganyageun. Aya nu leuwih picalakaeun deui keur kami. Sunjaya tiwas di sisi leuweung Pajajaran. Benar sia. Cing kusaha tiwasna? Nya ku si Banggawala kumbeni. Ku sia deui atuh. Tah, syukur atuh ari apal pisan mah. Tapi kanyataanana, anu katudingan mah kami. Sararea nyebutkeun yen Sunjaya teh tiwasna ku kami. Ieu beja teh mani ka ember-ember salemur Bantar Jati Girang mah mani pada apal. Majar kami teh jalma jahat. Anu geus ngagadabah Nyi Sunia jeung anu niwaskeun Sunjaya. Padahal pan Ki Maskara oge nyaho sorangan. Yang lawan ya. Nya anjeun pasti nyaho. Yen kami mah teu boga dosa naon-naon. Dina sagala hal kaasup urusannya campah ajen diri awewe. Nyiapan gitu. Cek sanaya ngarep-ngarep Ki Maskara ungeuk nganyakeun. Tapi anu diteuteup mah ngadon cicing. Ki Maskara, nah ngadon cicing. Nah Ki Maskara make mung nyebutkeun yen kami mah teu boga dosa dina peuting harita teh. Cek sanaya nalek Ki Maskara. Anu ditalek anger teu ngajawab. Sanaya mau keur seuri leutik. Ki Maskara, kakara kamari pisan kami teh narima papagah ti Eyang Haji Pagerjaya. Naon cenah? Bebeneran teh wajib diucapkeun sanajan karasana peuheur oge. Cek sanaya bari neuteub Ki Maskara maniseukeun. Aduh. Naon badalina jeung aing eta teh? Yen beuting harita teh kami mah teu boga dosa. Naon perlu ngeutik-utik ulah mandi ngahudangkeun macan duru. Eta mah carita lawas, geus moal bisa diubah deui. Masih keneh bisa diubah. Sabab aki teh jumeneng keneh. Kemun Ki Maskara geus sae dikeuna. Kakara eta Rusia teh kakubur. Tapi tangtuna oge Ki Maskara teh bakal paeh makal dosa. Sia harinya cabek teh. Namadak mengbeng hidup keneh. Ki Maskara kudu narekahan malar ulah paeh mamawa dosa. Teu ngarti aing mah naon sia gayang sia. Kayang kami mah nderobah. Ki Maskara kudu daek medar atawa nepikeun beja ka batur. Yen sabenerna mah kami teh henteu jahat. Minangka buktina Ki Maskara bisa ngasongkeun contoh tina kajadian peuting eta di Bantar Jati Girang. Kumaha? Cek sanaya keukeuh menta Ki Maskara malar ngaluluskeun ka hayangna. Samemeh ngajawab, ge Ki Maskara teh diuk ngadon ngahuleng salila-lila. Aing teh ngarasa kuciwa ku anak aing. Si Sunjaya. Ki Maskara ujug-ujug nyarita kitu. Diantep we heula ku sanaya mah. Lamun nyebut syukur domeh si Sunjaya paeh ngora-ngora. Betah sangat tidak jahatnya. Tapi nya kitu deui hade aing teh mani asa longsong. Neuleuh si Sunjaya palastra di sisi leuweung Pajajaran teh. Narang sia liwat saking tapi bunga oge liwat saking aing teh. Ceuk Ki Maskara ngurutan tarangna sorangan siga anu boga panyakit jangar. Narang siana da bungu saha jalma anu tega neuleuh anak sorangan balasra. Hari bungana lamun si Sunjaya diantep dipanjangkeun umur meureun dosana teh beuki nikel bae. Watir euy, jalma boga dosa saumur-umur teh moal dihampura di akhirat. Watir. Nah kumaha gitu. Sanaya jadi penasaran.
Atuh tungtung tina anu rek ngabahas ngeunaan nasib sanaya teh. Ngadon mengkol heula nyaritakeun lalampahan Sunjaya. Ceuk Ki Maskara, sabenerna mah manehna teh geus beak dengkak sabab Sunjaya deh susah diurus. Manehna teh kasalahan aing kene we. Si Sunjaya di anak nunggal. Ti leutik diogo ti orok beureum kene geus ditinggalkeun bae ku biangna. Tapi ngogo si Sunjaya teh siga ngogo anak maung. Kaleutik lucu diogo teh adi geus jebrog ngabigasieun. Da ngalawan kana ngurusna. Da ngalawan kanu ngurusna. Beuki gede beuki susah sabab adi geus gede mah budak teh make boga pamandegan sagala. Keun ari bener mah masing beda pamandegan oge teu naon-naon aing mah. Ngan cilakana teh si Sunjaya mah nyaliwang bae. Aing saneng-neng bajuang jeung ngajaga martabat bangsa. Tapi ari si Sunjaya masih anu kasyarat kana dunya siluman. Siagur kalakuan anu goreng deh. Eueuh anu teu dibilang pa. Awewe mah awewe. Geus leudis jadi gayem. Mun diibaratkeun kana lalab mah mabok main madon. Geus ilahar jadi pagawean madu eta teh. Bingung kami teh bingung. Nu madak teh aneh mun di antara barat-barat kami harita loba nu hilupna nyaliwang. Loba ngaruksak rahayat. Eta teh alatan ulu anak pamimpinna. Teu da gara bapana mimpin perjuangan, ari anakna basilat bae. Lolobana mah geuning jalma teh sok babari nuturkeun anu teu bener. Da gampil jeung pigarsebeun. Aduh. Ceuk Ki Maskara panjang lebar tapi ditungtungan kuluh lah. Cicing we nya ningali anak ora-wadol gitu teh. Ceuk sanaya jadi keheul. Nya eta euy. Aing teh neneh dulang euy. Ukurnya teu puguh. Teu dibarengan ku adikan. Silakan aing teh jadi resep miningan kasalahan anak deui. Da nya eta mun kapangi ku deungeun meureun anu wilang mah aing deuleu. Piraku cenah aya pamimpin bangsa boga budak ora-wadol. Ora-wadol budak aing teh. Nu madak ku aing teh ngan dipiningan we. Kaasup miningan basa Sunjaya mitnah kaminya. Nya rumah sakitu. Da harita oge aing mah geus yakin. Hade teh geus moal kabalikan. Anu loronyang ka kamar parawan teh, heueuh ka kamar si Sunia. Anak dua kampung harita. Geus pasti si Sunjaya anak aing. Anak aing kita teh lain sia. Oh, jadi jempewe nya Ki Maskara mah. Heueuh. Panjek aing oge aing teh pamimpin. Bet piraku. Katohian ku deungeun teu bisa ngawara anak mah. Wilang deuleu wilang. Nu matak diantep we malah waktu deungeun kala nu dingkasia hade aing mah bunga we. Heueuh harita. Ceuk Ki Maskara beri rada dicanet dapanan sanaya muralang amek. Nepikeun ka sagala gegeuleuh teh ditamplokeun ka kaminya. Heueuh. Hampura we atuh. Teu cukup kitu. Kami teh kasih sawalasan tahun lilana. Leuwih ti 15 tahun. Bet Pandawa Lilima oge dihukum kaleuweung teh ukur 12 tahun. Kasangsaran kami teh geus ngaleuwihan kasangsarana Pandawa Lilima. Ceuk sanaya jadi inget kana carita pawayangan anu sok dipedar ku almarhum Bapak Asep Sunanar Sunaria. Nah jika dia Nya, jadi kudu kumaha tuh ayeuna. bantuan bersihan ngaran kami. Bersihan yeuh. Ceuk sanaya mandi geus teu sabar. Maresian ngaran sia teh meureun hartina ngadedetkeun anak cilangannya.
nyameureun resikona eta mah. Pan aya beja. Anu geus maot mah ulah dirorojok kagorenganna lain. Ceuk Maskara. Hehehe, cager, wara mitra, ajakal ke bujeng neng nong. Bagi kadi heula, insyaallah enjing, diteraskeun deui. Nuhun kana perhatosanana, hapunten samudaya kelepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.